Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng, wayah kieu Waalaikumsalam kasadayana. Wilujeng Alam ya, sipai wilujeng. katresna Sunda salawasna. Sunda salawasna. Sunda salawasna. Panggih simkuring sapara kanca. Dina dangat ayeuna simkuring disarengan ku salah sawios sesepuh ti Seeng. Aya Aki Aen. Aki. Oh, sip. Sampurasun Aki. Padamang Aki. Alhamdulillah sawang sulna kitu salamun sadayana kumaha ambu. Alhamdulillah saya pangestu. pangestu. Kang Ajun Daramang kitu. Hatur nuhun. Alhamdulillah pangestu sawang sulna. Alhamdulillah kasihan sehat walafiat kitu nya. Nuhun. Amin. Jaga gitu. Mohon sareng tetap semangat gitu. Oh, tangtos eta mah semangat mah. Nomor hiji kedah. Kanggo Aki dina danget ayeuna alhamdulillah urang tiasa patepang deui nya sanaos Mohon baros. dina naon namina teh dunia maya kitu teh nya. Tapi mudah-mudahan teu nyirangan nilai-nilai silaturahmi antawis urang. Amin. Mohon. Dina danget ayeuna simkuring oge sareng Teh Hani aya Teh Hani direncangan oge ku Teh Hani sareng Kang Ajun. Bade naonnya namina teh itu tehnya Ngobrol santai. ngobrol muat sepuh kayak ngobrol sareng Aki pengalaman bade narosan aya nu bade ditaroskeun gitu tanya ka Aki perkawis pengalaman Aki dina widang seni khususna seni Sunda gitu tah. Mangga atuh tinu sanesna bilih bade ngajengkeun patarosan ka Aki mangga. Jadi aya nu sanes gitu nya. Mohon. Kita teh heula teh sawios nya. Mohon mangga. Mohon. Tur nuhun ka ambu nu parantos masihan waktos. Assalamualaikum sampurasun wilujeng wengi kasadayana. Waalaikumsalam berampet ujung wengi. Iya bade naros pangintennya anu bunggaran ka Aki rupina mah. Laras gitu mohon. Jantan Aki salaku sesepuh di Saung Seeng nya rupina mah gitu. Kumaha ngawitan Aki panginten Ici Kibung dina widang seni panginten di kawit sabaraha yuswa sabaraha tahun gitu. Aki tiasa nya Ici Kibung lah gitu dina seni gitu. Bidang seni khususnya seni Sunda pangintennya. Mohon. Mohon. Mangga Ki. Hatur nuhun ka Abu Ataya atau ka Ibu Sekjen atau Kang Ajun ya kitu teh Aki ngaturkeun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Mohon nya nuhun kitu nya Aki tos kaangken kitu nya khususna kusadayana para pengurus di Saung Seeng gitu. Supaya mudah-mudahan di sadayana urang sadayana sareng sadayana kulawarti Saung Seeng mudah-mudahan nuju aya dina sehat walafiat. Amin. Amin. Mohon ku perterusan ambu sareng tadi Ibu Sekjen ya. Teruskeun lihat pengalaman Aki dina seni gitu. Ngawitan mah ai karesep di alit nengnya Aki kantos ngiringan reog cilik gitu nya. Kapungkur teh nya nu aralit gitulah. Yuswa 12 bukan ke 15 tahun. Jadi di Citibung dina reog gitu nya kapungkur teh reog cilik terus karena calung oge gitu. Mung harita mah janten artos gitu nya resepe gitu nya. Wah, kengeng kuah bekah ge gitu wah bingung gitu nya. Kengeng berkat pipiti nu teh turuban asal muah gitu nya Ki nya. Mohon. Atau eta teh pamikengeng besek gitu nya besek anu teh turuban ku daun hungkulnya Kapungkur mah ku daun nya Ki nya. Mohon enog sabelah gitu cabe genot tempe gitunya. Aduh bingah ada teh gitu. Saat dinya teh ngawitan nya kitu seni naon kasabatkeun ngawitan manggung gitu. Laki di tahun 67 miring kana degung gitunya. 67. Mohon tahun 67 teh harita mah sami. Upami teh mah manggung teh aya di papari layan teh kupingpinan teh nya. Tapi resep gitu, resep ngawitan ieu teh kitu. Janten Aki mah
itu jedeg janten juru kawi tinggal witan ngaputan parabot wah naon nih ketemu mancak gitu mancak multi talent nyakinya mohon hari kama masih kena cacing usum soalnya masih kena toa gitu mohon tanggal witan gitu aja jadi tukang angkat hanya gitu tukang panggul gitunya tanggal witan dia teh resep ninggal latihan isi hungku hari teh nalika nu ngalatih teh zaman panas wanita panas sareng Pak Ujang Supriyatna ngawitan teh kitunya ngawitan teh lagu teh lambang teh gitunya lambang tersin karena Jepang lontang gitunya anu suringnya teh duit neng neng gitu we resep akhirnya ningali we gitu tapi begitu itu latihan akhirnya penggel bisa gitunya resep ya lajang tidinya teh janten cari cara mah awitan nggak goong bari seueur dicarekan ya udah rapat wae tersangka utama tukang goong mah biasana ras ngalih kana jenglong di kampung mah kumbit aya salentem gitunya aya jenglong aya salentem aya temres gitunya janten aya gamelan masih keneh ku ieu teh temprak teh nya nu terel gitu. Tarajeng aki teh dinya jenglong teh hayang bisa ngabonang lah. Paminaroskeun ka pelatih teh anu ayeuna aya di luar negeri Kang Burhan nya gitu. Langsung dengan di luar negeri. Kang Burhan hayang bisa lagu padayungan teh kumaha. Teu konotasi kudu nang-naning we gitu, nong neng gitu we. Tapi apa gitu nya alhamdulillah. Majeng nya timur aya hasrat hayang ngawi da juru kawi beginian nya kitu sakadikna ge komenawan kami teh rada terkenal kitu nya beuteung di Panayagan ngawitan udah jar ngawi sadangu-danguna kitu nya jar ngawisnya sadangu-danguna begitu lagu teh sisieuna lagu makoko ge cacan patos ieu nya lagu kapasieunan nya tah kita ngawitan teh lagu nu kieu ini ngawi teh satungina teh ngawi apa lagu tehnya lagu teh namina jajaka mengkat birahi geus pada ngarasa di waktu keur ngora gawe ukur ngareka najan can usaha beger geus teu heula sarerea pangajun oge disangka najan teu rumasa euleun gitu nya emut kasang panutan aduh gitunya kuro mata ngawitan gitu naik kada Muhammad Toha salami setahun mah 4 lagu we apal kayaknya 4 lagu nyari angalam ka tukang eta tadinya Ari Aki pan jiwana teh betah di hiji grup gitu ngawitan ti lingkung seni Sabulungan ngalih ka Purbakancana ngalih ka Doa Ibu ngalih ka Silokananta jadi beunghar ku pengalaman gitu nya ya, tapi masih di daerah Bandung panitenya kinya mohon gitu kapungkur mah can aya iya atuh ngakut ke pan betebis teh kana truk upami alit kana bemo dua bemo gitu nya cangkat kana beca we gitu da can aya seragam takwa ti payun mah nya can gitu istri ge disararang gue keneh ngarango kembang goyang teh gitu atau napi nganggo naon campaka gitu honor aki ngawitan dibayar teh sabaraha cing dibayar teh Rp10 naik dari Rp15 naik kan 7 ringgit nya 20 yang saringit naik Rp25 Rp35 gitu nungtu teh 50 75 duking 100 ya kan nya aki berkembang mah didinya teh terus nama unggah grup dugikeun ka alhamdulillah gitunya ku Allah teh dikersakeun nya cek batur gitu cenah aki teh mun ngawih teh ngeunaheun gitu nya alhamdulillah kana tamanya hiji anugerah ti Allah gitu da tanpa guru jadi sakuping kumdang we kaca otodidak namanya mohon aduh ieu pamikiran ngawih dikenaheun teh kumaha hayong eta teh neng hayong sora kalebet kaluar teh bade bobo ngawi bade neda ngawi heula kitu
Gitu kadang-kala di jalan tersadar gitu nya mencepat mau gelo berenya jelema teu gara zaman kitu ban yang tiasa nya alhamdulillah sekali kadikeun penonton eta teh keturutan we sok sanes teu percis gitu nya. Tapi kawitan genep 7 duwikeun ke 80 nya kitu nami aki aing teh memang teu naon satengah batur. Tapi sadayana mengenal ke aki gitu para seniman jadul teh gitunya kadukeun ka nya pengalaman anu kasabateun pingahna non sukana gitu da upami ngahaja aki gitunya hoyong sasalaman sareng Bapak Presiden wah iraha teuy gitu tapi ku seni mah kitu haritan nuju ka Soeharto manggung teh di gedung di Jakarta teh Mandala Wana Bakti tempat gitu di gedung Perutami ya alhamdulillah salaman didinya ke penonton aki teh sering putra ieu ayeuna pejabat itu menteri oh menteri masak nyuntik pas aya mantri pasar gitu nya ya alhamdulillah gitunya anu sukana aya jeung aya kasebut juru kawipan kasoro terasnya kadang-kadang aki MC panggung gitu nyawer ongko buka pintu tuh pagi mah gitu alhamdulillah gitu malihan mah aya nukeun ka bari basana mah kalau sudah gini main ke kantor saya gitu nggak ada kebiar itu Bandung ke Jakarta komo sorangan gitunya kak seludeun gitu namun dia pengalaman di para artisnya putra pejabat juga para artis gitu seperti Desi Ratnasari nikah nu pertama aki nu nyawer gitu nya oh eta teh nya nu pertama di Sukabumi tadi Secapa Bayangkara Sukabumi terus anu di gedung Bidakara waktu Aji Pangestu menikahna tentunya gitu atuh anu salajengna waktu nikahna putra ari teh nuju Kapolda Bapak Makmur Patmanegara nya Kapolda di Jakarta anu luar Cipara 2 kali ketika nuka 2 kali nama di Hotel Borobudur dari Bapak Presiden Bapak SBY ya aki tinggal witan piring liuk seureuhna ngaras siraman liuk seureut duikeun ka anjeunna eta aki nyawer gitu nya didinya ninggal aki para gegeden gitu nya alhamdulillah gitu desa Patarema Panangan itu teh hiji karuus hiji tangtos anu kalintang nih jantan rupi nama ieu teh pengalaman aki anu paling berkesan salami di bidang seni nama di bidang seni tentunya prestasi pengalaman anu mungkin sadaya ku nusanes karaoskeun gitu nya kealaman tapi ku aki tiasa kealaman gitu mohon daya nya upami ngahaja gitu aki nginep di hotel terus di Hotel Kaisar Jakarta eta sakamar teh sadina sawengi 1,5 juta di payu neng gitu nya mohon bintang 5 teh pangintennya mohon gitu lamun kongang nya cek gitu udah duit nawe bikin gitu nya aki merdangannya gitu mereka penginapan anu salawerebu gitu da eta we tuangan teh neng di pasihan kupon sekali tuang 300.000 nya upami ku aki we ku zaman ayeuna 300.000 utah lah gitu nya ya mau tuang nya diseepkeun gitu nya tapi ya pangitan gitu anu hajat eta diregen Pupuk Pusri di Pemecelapat mah di Mampang Perapatan Pemecelapat banyak di pemerintahan pusat terpengintennya mohon terus kemudian Mulyana gitu nya hanya kasebat aya urang Sunda mah gitu lah ya alhamdulillah gitu pengalaman ge sareng aki mah teu sagrup bae eta kadinya teh sareng grup mana we nya berelen gitu jantan teka saking ku hiji grup gitu aki mah hidupna yang bebas lamun dimaksa sanes berarti aki geus satia ka hiji grup gitu nya
kecuali upami model istilah mah dikontrak gitunya. Hari itu mah ongko ulah ka mana-mana gitu. Aya manggung dibayar, aya manggung mah. Naon aya jeung batur ulah gitunya. Sering aya aki pan hirupna butuh. Sanes bari ripuh gitu. Ya gitu. Ya gitu. Ya. Aya aturan kieu nya. Sebab suka bari jeung duka. Contohna model kieu. Aki manggung di daerah Cianjur nya ngan hilap deui eta di hotel naon hilap deui lah. Didinya kan mah dianjuk. Aki didinya teh bangsulnya ke Bandung we. Ke Bandung terus langsung ke Panjalu neng. Aci kau ujung Tiwu manggung didinya. Juga kayaknya jam 5 subuh di Panjalu jam genep anjing-anjing terus ayo kesumping sesarahan. Ya, nah, tadinya teh wangsul jam 5 lengkap di karu nya ka Bumina pimpinan berangkat ke Jakarta. Bari beuteung lapar katanya eta ka bujang aya nya teh ka bujang gitu. Eta gitu. Jadinya kita sami cari bayar gitu nya ke Jakarta teh. Nah, jadinya teh di saja jalan gitu mana turuh mana lapar gitu nya. Ai atos papasan ka ongkos gitu. Tadinya penginten kasabatkeun nyalah kasebut non pengalaman dina lukana gitulah ya. Tapi di dieu teu ngirangan karena semangat tetep gitu. Ya gitu. Bertanggung jawab gitu karena janji. Nya dukeun kayana ge ari ake manggung mah kada janji alhamdulillah gitunya. Sok saros anu ti payun teh pamiceno contohna kieu. Ieu aya acara tapi duitnya teh 100.000 upamina. Eta teh tos sabarasa sih. Nya cirian gua kena kalian mah. Ajeng aya nu sumping tapi 2 minggu gitu ku anu dibere 500 upamina gitu. Ditolak ku aki gitu. Nah, aki nya duit mah 500 teh jadi 100 tapi janji urang cenah bakat cidra di dinya. Urang bakal diomongkeun gitu. Komitmen aki mah nya. Komitmen konsisten pengintennya sama mohon. Tapi alhamdulillahnya bari aki otodidak banget ki pilih aki bohong ya pilih kepenak sareng Katila sareng Nining Maida bade sareng Mae gitu nya Nining Fitri bade sareng rajinan yang dinaro teh dan Dewi Kania gitu nya bade sareng Ibu Salmin eta sadaya mah kantos kaduit karena stres kaduetan gitu akhirnya kayak gitu dia lihat malu kada di malum neng akhirnya tah aki-aki mah balelor janten tingawitan upami juru tembang ieu nya dina degung teh kita ada Ida Idawati itunya gitu janten hampir sadayana juru kawih tenar kantos duet sareng aki keur makin sesena apa mau ngawitan aranjeuna nya gitu dina sedina nya dari ka Rafika dari Katila Nining Maida mah urang daya kolot gitu nya Nining Fitri Nining Fitri bukan kayaknya can Robi sibatna teh akang we gitu akang we moal Robi cenah batu merek aki pek bae ai kapungkur mah aki teh nolah Mang Aen gitu nya Mang Aen gitu. Bade sepuh bade murang kali bade nini aki-aki Mang Aen gitu. Dugikan ka anu paling bingah aki kieu jarang kan hiji seniman upami sareng hajat terus janten wagi. Terus salangkungnya. Tapi aki mah nya muji syukur gitu lah ka Gusti Allah teh. Gaduh anu hajat putrana teh istrina genep sadenya putrana teh genep istri unggul. Eta sadayana nuji kadu-kadu nu bungsu nikahna hayang aya siap Aen gitu, si Mang Aen gitu. Sangat aki puntennya. Nuju emang nuju abang yang ku Mang Aen. Nuju kaset keneh, nuju kaset gitu. Dah aya ge kaset keneh ki. Oh, mana bisa nu hayamun. Hayamun Kaset. Gitu. Kaset, sanes kaset. Pas kitu teh nyambungnya anu cikal teh nepitan. Minarian deui ta tahun 75.
pelarian acaranya rompok itu. Aki mah hilap deui atuh. Nyanyian teka pugur mucikan ikan ada badan jepitan bari jeung nomor putra bungsu di jepitan teh kitu. Ngahulang, selalu di depan bahar sawe kumang aya. Ada ngahulang da nya komedi eta mah bisa bar sebu panggung gitu nya. Ai suka nya memang dirinya gitu nya aki tiasa nginep di hotel, terang Bali gitu nya. Da ngahaja mah terang Lampung. Jantan upami kendaraan mah tinggal ngawitan beca, bemo, terus bus, sedan, nya gitu kealaman. Kita kantos numpak nya. Mohon nanti acan teh kapal ngapung hungkul nih. Acan kapal ngapung. Aki teu acan ieu teu acan kantos keluar Jawa Barat gitu, ka mana misalnya ke daerah mana gitu. Mohon newe ka Bali, sareng ka Lampung. Mohon. Lampung gitu. Kai ka Bali, kita hari tadi pasahan honor tepat dinten 35.000 tuh nyai lah tahu nama gitu. Tapi cekap kita mah cekap. Di ada agengnya, ageng segitu. 70-an aya pangintennya. Mohon dah sekedar saun kitunya. Hotel ge masih anu paling megah teh kok. Datu tahun model seueur ayeuna kitunya. Jantan tari aki ngawitan nginep teh di Sanur. Nah, di Sanur. Jantan mainnya teh sanes manggung, iya tapi antar hotel menghibur turis asing gitunya, turis asing gitu. Jantan 2 jam teh genep kali pentas rupi gitu. Ya calung, pecah silat, bayang golek, deg glonyo, reog, sareng naon gitunya. Ya genep rupi begitu lah. Jantan setiap yuk kali lagi pertumnya jadinya eta kene gitu. Menuju hotel nanti menuju Nusa Dua anu paling mewah gitu. Terus di Pertamina di Bedigul atau kayaknya kalau mungkin. Ai di Bali Budugul. Mohon anu tara sapa Kang Ajun kasange. Sila bisa rupiah. Sama disangnya seueur sarupi jeung kaki cinggalacang gadanya bari jeung ngapuh. Oh, teh nyong eta mah. Mun disangge mah. Rokok ge dikodok di luar di bawah.